Lumayan ngeunah itu tuh guys. Lumayan. Buat haus. Ngeunah pokoknya mah jeruk nang mal enang mulung oge. Tuh mau gembolan ting ka mana ngungsi gitu. Salam-salam buat Dede Inon lamun ada kalak dia ya. Bejaan aing gitu. Kalak itu ka dia di Rancahayam. Bejaan di mana lokasi nu ngeunaheun lah. Ngaloco heula atuh Des. Dulu guys, menangna guys tuh loba pisan. Aya 10 kilo. Melelahkan banget. Tuh ya 20 kilo. Capek. Bebelusukan tapi kadar itu pokoknya mah capek pisan. Menilelah banget pokoknya mah nih seru tapi deh. Pokoknya teh orang teh mau nginuman jadi haus. Puh kieu pokoknya beget gitu. Bang Dedes. Lauk balik lagi. Pelakan. Pelakon. Oh sik mang jauh-jauh ilauk mukulnya. Tuh badak ini badak gini mah lauk ada pelakan tuh. Tuh goblok rawa pira putu Wah, itu lauk iya kan teh. Sapu. Lauk sapu. Lauk sapu. Itu lauk nila ini. Anjing mang jeruk. Purak. Purak Des. Nah, digana deh. Mang jeruk sagala pokoknya mah barudak di sawah mah lengkap pokoknya mah. Tinggal itu mang jeruk sagala lumayan atuh yang haus kieu mah. Murag. Lumayan ngeunah itu tuh guys. Lumayan. Buat haus. Ngeunah pokoknya mah jeruk nang mal enang mulung oge. Sawah kieu mah. Ya. Rada pahang-pahang itu yang ngaran jeruk nang mangi, rada pahang anak mulut teh. Tuh mau gembolan ting ka mana ngungsi gitu. Lulus kadea anjing ngajoprak. Tuh guys, ngeunaheun pisan pemandangan mah di dieu mah pokona mah estetik pokona mah siga di Swiss gitulah. Estetik gitulah. Simbang anjing perspektif dia anjing canggul gitu. Kumaha Bang Dedes? Capek banget, melelahkan banget. Sunda biar ada lucu ya. Capek pisan anjing asli aing mangalak hiji jeung tutut. Heeh, meni seru pisan Dedes. Mantap banget pokona mah. Aya tanggal 8 anu batur itu. Bae pauk we atuh urang keur capek kieu masih gadang ngeunah pisan pokona mah. Pasti. Digaskeun we pokona mah. Ya salam-salam buat Dede Inon lamun ada kalak dia ya. Bejaan aing gitu. Kalak itu ka dia di Rancahayam. Bejaan di mana lokasi nu ngeunaheun lah. Pokona mah urang siap siaga we gitu. Oh, ajakan Dede Inon urang lah. Sugan pepangis jeung Dede Inon, ieu urang pen Dede Inon. Lain Deni Genot. Mana sih? Ngepen banget ke Dede Inon. Heeh, pokona mah mantap banget ini cuaca jeung pemandanganna pokona ngareunah pisan Dedes. Mantap. Aje. Kumaha barudak, dawelkeun lah. Aje, ngaloco heula atuh Des. Kumaha barudak? Ribu anjing kemok bagong rek pincan. Harayukeun Dedek. Gaskeun we. Ka mana ayeuna ka mana ngojay? Cacus bes gitu. Ngojay ka tempat ieu, ngojayreun tempat mandi. Tempat mandina di mana? Yeuh, udah bersihkeun ya kudu jarak blog atuh tingali, guys. Di gunung. Jarak blog gitu tingali. Kanyu teh badak di. Di sepil kayu atuh. Ripuh kieu tuh. Digana nu aja ke seserian anu ya. Sok kunaon oge tingali beun ka harari deung pokona mah. Harari deung pokona raripuh pokona mah ngalatu tuh teh lain bohongan. Tuh, sakereset kewang pokona mah jang ngungsi. Ieu mah ada ngungsi. Ada camping dan ngungsi euy. Buat bawa campingan besok. Gala dulu ini di sini. Pokona mah diramekeun gitu, Des. Diramekeun, di welcome mah Anjing. Balik kata ngobrol deh. Indah banget pokoknya pemandangan mah estetik pokoknya mah. Arah rindah pokoknya mah rindah hoy. Perkampungan. Tinggal itu ngeunaheun pisan gitu guys. Tuh, Baju banget. Baju mana halungkeun lu? Tuh si Bang Dedes sekarang gitu udah ngungsi ka mana diusir ke pemajikanna.
Hanya kalau pamajikan, can bukan pamajikan itu guys, sok anu dek marapat ka dieu promosi lah. Dimurahkeun. Pokoknya mah di diskon pokoknya mah ye bujang. Dek janda. Di diskon dek janda, dek perawan tua, dek perawan muda, dek nenek-nenek. Lanjut pokoknya mah. Guys, sudah tepi ketujuan guys, alias ke tempat kita perparkiran motor he guys. Tuh tinggal di motor ke ngadaguan we, untung motor teu munyang manyeng oge. Da kaseuleun lumayan atuh nungguan teh. Lila tuh ngalatutut teh. Untung teh amekeun oge ieu motor ye. Tuh tinggal di sararipuhun ke si oge tinggal itu. Aduh karena kacau pokoknya mah. Demi tutut ieu mah, demi tutut demi sikijing pokoknya mah mantap banget. Jangan lupa subscribe. Kembali lagi ya bersama si Dedes nanti dulu. Kembali Bang Dedes Asgar. Jiwa betot Asgar, Bang Dedes. Promosi ke 50% yang ini guys. Oke guys, sekian dulu ya. Kita tutup dulu. Welcome bye semuanya. Terima kasih. See you.